Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya lagi di sawah kita persiapan mau panen gitu ya, panen ini padi. Nih saya sudah siap-siap. Sekarang saya ada di pertengahan sawah. Nah kali ini saya mau panen ini padi karena udah matang gitu. Karena udah lama kita gak upload gitu ya keseharian saya gitu ya, sekalian ada aji kuna gitu. Nah sekeharian saya sekarang lagi di sawah, lagi panen, mau panen. Oh, sekarang kayaknya masih pagi gitu. Sawah. Nah kali kita jalan ke sana, wis banyak lega ini. Kita langsung panen aja. Persiapan panen masih pagi tuh, jalan kaki. Orang Sunda mah kudu kieu atunya ka sawah gitu nya. Sawah nikmati da angger madang mah ku kejo, lain mah ku batu. Hush. Tah ieu sawahna beuh. Mantap isu keneng ngasih sawah ngopi di kemang ngopi udud we. Mantap tuh, mantap ke Cidaus. Ini sawahnya hampir sudah matang. Ampuranya abi nyariosna campur Sunda nya. Log gitu teh. Tuh. Manuk piit hariber kaditu kadieu Allah. Mantap tuh. Tuh sawah geus karoneng tuh. Ieu mah garing euy. Sang tempo tuh. Tapi alus datangnya teu garing teh. Suang panen paling dieu nya videona. Lega. Panas dia mah pasti gen ekstra. Tuh di sawah. Tapi ke dia nama garing tuh. Tuh di dia aya solokan. Tuh. Wah ini aya laukan dia. Luas masih loba keneh eta, tuh masih sejuk di dia mah nya. Tuh, ieu teh tuh. Agak silaunya lampu tuh. Tapi urang lah kapoek banget tanya. Tuh. Ya, masih di pesawahan gitu ya. Arek biasa tandur, kemana namun tandur lamun eta ku urang di vlog nya. Ayeuna mah urang teh urang Sunda gitu nya. Urang enak arek ieu tuh, ieu mah geus beuteun we. Arek dibuat heula. Dibuat cek urang Sunda mah dibuat heula. Mantap, orang Sunda mah kudu daek dibuat naon ame sehat awakna gitu nya. Gawe gitu nya lain dengan saukur cicing we di imah nya. Dibuat contohna naon. Nah, ini bisa dilakukan ku urang selagi bermanfaat gitu nya. Di sawah. Tuh itu lancek urang ke lempang tuh. Tuh beh ditu bapak urang ke lempang gitu. Tuh. Anjing labuh air goblok. Pokoknya mah gitu nya vlog ayeuna nya jeung urang tong poho di like, di komen jeung di subscribe oge video urangnya di channel ada jikunya jeung channelna oge Kudel channel gitu tong poho dah.